Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng enjing. Kararesan dinten Sabtu ieu teh ka sumpingan adian teras-teras yang diajar ngeunah wayang saeutik teh. Taya abah nu ngaraut ieu. Ieu keris kangge pesanan aja kaya kangge juragan Gatot Kaca ieu teh. Sok atuh dian milih pada diajar mah mangga. Ngamplas dulu ya. Ngamplas mangga. Ngamplas apa gitu. Karena ieu pada diajar ngamplas heula we. Ngamplas we lah, ngampil. Berarti nganggo ukuran berapa? Eta 150. 150. Kan kita ieu ngangenu ieu nu 240. ukuran 240 ieu. Nah ieu maksudkeun ka baraya-baraya apa? Anu aya di Bogor, di mana ya, di Ciwidey, di Garut, tapian taya aya adian ya nu jadi ajar ya. Assalamualaikum. Gimana ya sadayana abdi aja sareng Abah. Terus ka Kang Cecep katanya nu aya di Ciamis tuh Kang Cecep ya. Ta upami yang diajar mah kerah kos kieu, kerah kos adian ya ka dieu. Alhamdulillah keterusan cakep ya nya. Aduh. Saku Abah ayeuna ditugaskeun heula ngahamplas heula ya. Jadi tinggal hasilnya. Mungkin ya anu sapertos eta nu rada lobang-lobang ditempel ini Bang. Oh, boleh kan naon mah nya kadang-kadang da aya wan pisan antara dia oh. Da karunya engke sana wayang. Mah sae. Kemudian belang dia mah ieu mah da teu sawias ieu. Emang apa sih mah ieu. Pemenu terus eta mah painten mak yang maksimal mah dina waktos paintennya bah rada lami lah kitu nya. Saya gitu. Ulah kababar anu ieu painten gitu ya. Oh, ibu ngajak mau hasilnya mau saya. Pasihan ieu painten berapa lagi? Ulah kababar deui gitu. Kasukan kemudian kadetnya pas dinten naon sih kadetnya? Dinten sami dinten Sabtu. Dinten Sabtu. Ieu cenah sahur teh aya nu hoyong ka dieu oge hoyong diajar. Oh, gitu lah. Enggak. Pada kali mah mau disalah-salah. Alhamdulillah atuh nya kaseureun nu ka motivasi mah. Ajar we ya insyaallah. Cek sepote mah pamit. Parang kan kayaknya gitu nya. Rawasannya diangkatkan. Rawasan saya terus agak sedikit masalah. Jadi gua pengen belajar wayang mah pada aya nu bakat aya nu henteu ge ieu mah aya niat aya kahoyong kitu nya. Iya, ini teh udah pasti biasa. Belajar mah kitu nya. Tergantung ini ibarat kapung kure orang di sekolah kan biasa naon tuh
biasa macam-macam acan, biasa nulis. Itu sering belajar di sekolah kan, yang biasa nulis, biasa baca gitu kan. Jadi aja proses ini saya ambil gitu. Misalnya dengan abah ada daya bakat, saya ada daya bakat. Tapi ku lami-lami mah ada ayah kahoyong pasti biasa. Geningan sok upamiksi kayu nanti bah untuk acan garing mah yang ningali pidamel aya dibakar kunya tanah karas Sana dibakar, dijemur digarang, itu teh digarang sepados minyak tanah mah sepados itu kan sok aya rayap gitu kan. Karena besok teh rada awet teh. tapi kan tinggal seperti di YouTube air diduruk Ya diduruk teh maksudnya teh kaina basih gitu supaya tinggal biasa dianggo nya gitu di arah kalang dibakar gitu. Kayak banget taruh biasa normal. Kami sama pemula bah kan seperti ngamplas itu terus kami ya ningali wajah seperti kita air itu tiasa masuk digambar apa intinya dari buku gitu ya Emang teh gambar sih, gambar heula. Terus sampai satu aya masalah. saya painten kumaha ngasarna ya bah Kumaha ngasana, kumaha ngomongna. oh kami menyebabkan vessel janten sering ya mintul bahana Ngasah naon. sabarna teh aya anu teh Sumedang nya anu ning ka abdi kieu laras teh nya di mana kayaknya Duka itu mana? Saurna teh cenah eta teh adian teh mangna kerencangan abdi bah. Dengan aya ka abah cenah. Masih wayang mah sebegini asa tilu. amin itu ngamumulikeun sareng aja datang teh mah saurna teh sanaos teh tiasa ulinya bah Tapi saade ya tidak lain ke orang Sunda. Banyak orang Sumatera rasa kena wayang dari bangsa orang. sok pilih itu orang teh budaya teh sana ku batur seperti Malaysia oke gini Oh Maraya ya Krishna ya. Terus kami Raden Gatot Kaca. Dewa Pandu kita rencana Ya? Dewa Pandu senang dia Bapana iya ya Pak Dewa Pandu tuh Pandawa 5 Sama wayang lagi. dan Dewi Kuntinya Pak ini
Tapi bah umumnya di etang estimasi di warga internet nu Yuswana masih anom seueur bah anu ibaratnya personal chat ke abah yang belajar gitu Pak ya. Kayak kalau disebatan hiji-hijina. Yang di sapa Pak. Ya justru itu nu belajar teh nu usia-usia muda. Malah nu tos 60 sabaraha eta si Kang Cecep tah. Eta masih kene semangat gitu. Aya nu tos rada ngawujud tah. Pian di Garutnya. di Garut. Insya Allah Kang Pian tuh aduh. Jadi motivasi abdi oge tah bah. Pian mah mungkin sedian ya. Gimana? Sedian. Ya jiwa seninya mah. Mau belajar mah seseorang teh dina muka apa itu bah? Ya. Mengenai dasar mahnya 100 ke dasar mah. Di dalam kata ada PC-nya. Nuhun. Kami belajar di Abah mah baraya jadi belajar nanti laras-laras wayang pentasnya bahnya. Ya, kan. Kami kamu icaleur mah paling kan nu seperti dicalan di tukang wayang mah benten kualitasna paling kan Sama wayang mainan, mainan. wayang mainan anak. Tapi di Sumedang ge kelarasan seueur pisan bah peminat anu wayang teh. Ya seperti anu dalang oge gitu. Sila di Sumedang, Garut, Ciamis, Tasik masih kena. Salam ke Bapak Awas ketua ieu kepala sekolah Hapu Abdi. Tawar teh anu anjeunna ge ngamu mulai ieu bah wayang golek. Anjeunna janten dalang oge Sumedang. Kelarasan Dalam saya. Bapak Awas. Bapak Awas Sanusi. Mainan masih ada lah ini. Ti payur mah mohon menuju pas di pagelaran rampak wayang di Jati Suraja pun tempat mah Suraja ningali di YouTube teh mohon anjeunna ikut serta bae pagelaran gaos Sumedang Gaos sih. Ada dalang-dalang teh. Pada di mana teh di Ciamis, Tasik, mungkin. Rasain di pujaran adik kosasi ayah di Parompong Lembang kemudian ya antosan ya ku abah ya iraha bade rurumpakeun teh tuh maraya ya stek ye. 13 menit bah 13 menit 15 menit kada sekedap deui jadi itu kan aku asus dulu. Salam ke STM Pemuda tulisan nanti gimana STM Pemuda Sumedang Yayasan Pancamarga Nawi Hoji nonton ayo ke beraya bah nu aya di mana STM Pemuda Pemuda tanya menonton salah sahiji kalau tahun sabaraha 2015 mah itu 2015 itu kita pernah sekolah di
karena tapi peningkatnya Nuhun. ayeuna aya di Cicalengka itu yang diajar ngada mau wayang. Kayu Pak aja kayu itu kamu aku baca ya. Oh, Jakarta harus sama istri nanti ya banyak. Oh, Salam. ke Jaka pilih pada nyobian ngeretan kai ayah rencang ya nama. Ini mah pembuatan kuis ya sareng hadiah nuju ngamplas misalnya nanti cakap penjela di sadio lah. Insya Allah ya salah jumlah kan terus kameramen syuting ada menjadinya saya dengan lawan bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi